Wilujeng tepangdangu sareng acara matu dongeng enteng pang beberapa mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Tunjung Sari. Ieu dongeng para mitra karangan Watata. Para mitra anu mulia dongeng atuh para mitra parantos dugi ka nalika Cepirman munut bongbolongan tinu janten Ibu Ramananya mangga urang teraskeun. Mohon apa abdi dedeheus ka apa sareng ka ibu teh maksudna bade nyuhunkeun pandangan ti apa sareng ti ibu. Kumaha pisaeunana, kumaha pikedaheunana. Perkawis abdi ka icalan Mayang Sari. Jalaran ti kamari abdi ngaraos poekeun kedah kumaha. Sareng deui ka saha abdi nyuhunkeun pituah ari sanes kanu janten Rama sareng kanu janten ibu. Piraku apa sareng ibu araya keneh kedah nyuhunkeun pituah kanu sanes mah. Panginten abdi disangki teu aya ieu pangajena kunu janten Ibu Rama. Mawi abdi enggal ka dieu, ceuk Cepirman kakara nyarita deui bari tungkul. Nyari geus kieu mah daek teu daek wayahna kudu diteangan sabab katalian keneh ku hukum laki rabi. Kajaba lamun geus pepegatan mangsa bodoh rek kitu rek kieu oge. Ngan kumaha urusan digawe lamun teh marek neangan nu jadi pamajikan. Saleuheung lamun ukur sapoe dua poe bari pamajikan kapanggih. Kumaha lamun aya mingguna bari teu kapanggih. Upina bade terang-terangan we wawartos kanu janten kapala kalaya nyuhunkeun di bidi bade milarian pun bojo tema Cepirman harita teh tetep tungkul. Teu naon-naon ari kitu mah ngan dina kapanggih dina henteuna kudu buru-buru balik kalawan mere laporan kanu jadi kolot. Sangkan teu arep-arepeun. Atuh dina kapanggih tur kabawa balik tanya deui pamadeganana nu jadi pamajikan. Narek terus laki rabi bari kaayaan manehna sadar nah tetep hayang pepegatan. Lamun tetep menta pepegatan bae laksanakeun bisi manehna menta pepegatan teh hayang boga deui salaki kanu saluhureun kaayaanana ti Asep. Tak kitu atuh. Jadi kasimpulan ti apa masa kitu we lamun pamajikan keukeum menta diserahkeun gugu we. Keun hayang nyaho kumaha sanggeus diserahkeun ku Asep. Temal paanggana teu panjang lebar. Muhun eta mah kitu wae apa oge ibu janten saperkawis abdi nedadi dihapunten bilih aya kalepatan atanapi kahilapan. Kalih perkawis nedapi duana salami abdi milarian Mayang Sari aya dina kasalametan. Cepirman muniang nangtung tuluy nyolongkrong sasalaman kanu jadi bapa. Nya aduh rek mana Asep teh? Ngacicing we atuh di dieu pan teu digawe lain. Cek ibu Nengsih ge para mitra nuluykeun caritaan salakina bari neuteut. Bade wangsul we bu jalaran itu mangkanta sareng diijot bilih arep-arepeun tema Cepirman bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Dahar heula atuh. Atos nadama bu tema Cepirman nyebutkeun geus dahar pada hati sore tah teu dahar pisan. Eta mah kitu we nya Asep ku panggihkeun teu Mayang Sari gancang mere laporan ka kolot ceuk paanggana amanah. Insyaallah pa bu mangga atuh. Assalamualaikum. Ceuk Cepirman kalawan ditemalan kudu jadi imung bapa. Gerut Cepirman turun ngahirupan heula motor. Tuluy ini tapi Cepirman teu buru-buru bali. Ka imah ngadon ku kurilingan di kota nu maksudna neangan pamajikan. Cek pikirna sugane aya di kota tapi weleh teu panggih. Geus kitu mah tuluy kebat balik. Malikan perkara Julaiha isukna inggit dibonceng kana motor tatanggana. Setelah Badri tujuan nama reka Akitawi nyaeta aklina Julaiha. Kalian maksudna kahiji hayang panggih gulmeh geus ampir 5 bulan teu panggih. Kaduana rek menta dipangmatangankeun ku Akitawi perkara Mayang Sari. Sekungsi sajam geus sepi kanu dituju kabeneran Akitawi keur ngabelengkong we moyang. Dipongpok imah bari katingalina teh cangker keneh ngan geus ampir nyedak kapikeun tur geus kurang rumah. Aki damang ceuk Julaiha bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Yo aya ka saha ucu nu heyon. Aki tahu takdiran poho kanu jadi inti. Kituna teh bari ngahehe.
Sinuhun mereka aki serangkan ini Yeresos lami ke patepang baru mereka kuningan. Aduh mereka kuningan los-los aja. Tepung ya malah jalan ke kuningan tapi lembur cendong Garut. Aki tahu geus kamana-mana abung kena geus kurang reunyu kajauh-jauh Julaiha nyebutkeun badai ka aki jeung kani majarkeun mereka kuningan. Aki mah anger tos pasalia teh batur ngidul ieu ngaler. Tah kisak yeuna we boga aki geus pikun teh. Jang Badri cek Julaiha bari hate mah hayangkeun. Salah atuh jalan ka kuningan mah. Lamun rek ka kuningan bebejanya. Aki boga dulur di ditu tukang dongeng. Bejakeun. Aki pesen gitulah biasa we bako. Ampun teh. Aya sieun. Mamang Badri ngomong naon pamajikan ujang kita kitawi nyangka Julaiha pamajikan Badri saurna teh bade ngadeuheus ka Aki baru ke Cilembur belah Jawa ujang teh Aki mah Cilembur ieu naon teh pokona mah lembur eta Sinang Jawa mah salakan Aki ujang atuh ngan baheula zaman derdor bangsa urang si badi jeung bangsa bule Aki bawa ka dieu kucing ini minangka ngadon numput we. Ya harita teu balik deui ka sarakan 3.000 buara we di dieu. Heeh. Nah, kita Sidang Badri tong dihaminan wae matak lieur maritana jeung si Aki mah. Kan angguran urang umah geus Julaiha. Keur kitu torojo saurang mini merojo. Dipikira bari nyelek ayakan di eusi kitalus jeung ganyo. Goreng pamajikan Aki tawi ningna Julaiha katelahin Upi. Ameng sugan teh saha horeng teh intu nini bager tuh meni sono nini mah. Ceun Upi juprak nina ayakan di eusi kitalus jeung ganyo litunda dina golodog dapur. Tuluy ngirilik ngarangkul ka Julaiha pareng Aki tawi ngareret kalawan pokok. Ayoh, aduh ampun deui. Dola eta sini kawas motor aduh kumaha nirung kadrangkot gitu. Kasih mah anyar pinanggi. Kami mah iraha teuing sok dirangkotan kunyane. Bang sia ini resoskeun geuleuh. Era sia. Kitu boga awak lenyet teh geuleuh sia. Bau entong teh. Urang leungeum. Aki tawi atuh nyarita. Badri ngajik-ngik ciri-ciri Upi ngadekitan Aki tawi. Salakina tuluy nyarita tarik ke sirik nyari tompokeun kana ceuli Aki tawi. Saha sama anyar pinanggi teh Aki? Eta si Denok nu dirangkodan punyane. Ieu mah nyani rek ngarangkodan ka kalinya. Lah dasar aki-aki hampuraeun no. Yo Aki ieu teh lain sama anyar pinanggi incu deuleu incu ieu teh. Cekna Upi nyarita terus tarik da ngarah kadenge ku Aki tawi salakina. Incu Incu saha ieu nih? Aki tawi cekra kadenge. Incu kami jeung punyane. Ngeceanya Ikeuis si Julaiha ampun cenah heran euy sumpah lagi bukan incu urang gitu. Aduh incu urang gitu ini ayah ekot incu urang nah incu saha atuh aduh ekot nanya itu incu Aki tawi nanyakeun ka Julaiha sinuhun kutu Aki sama Julaiha tarik bari ungu ari si Denok aduh saya sentak itu kawas ring kakolot we disangka Aki teh tore itu Aki tawi bener-bener mata tika serius darita rada laun teu kadeng hari tarik ngajakeun nyentak dak ka dieu ujang arungah kene rek nyimpen heula talusnya Ceking Upi ungah ka dapur para wargi anu mulia harita teh atuh Dek Julaiha jeung Badri Darius dina samak anu meunang ngamparkeun Upi. Ujang hari ini tuh di belah Jawa ke ujung kumaha pare teh. Cek Aki tawi lot-lot nanyakeun pare. Aya nuju Rampak Aki, aya nuju Bener Hejo. Iki di dieu nuju kumaha Ki? Emal Badri nyarita tarik bagus nyaho Aki tawi kirang reung. Naon teh Ujang? Tumuhun pare di dieu nuju kumaha? Badri malikna. Ada pare di dia mah keur cari itu. Hari ini itu.
Itu mah nunggu ketuk tilu jaipongan. Si helon sia. Ari ieu naon euy? Nya kantong teh. Kuy. Tapi tawi pirajunan ngarampa jingjingan. Dieusi oleh-oleh can diterengkeun ka Nini Upi. Harita para mitra sadaya Julaiha nyarita. Kasenang aki oncom sareng pinang, tembak Julaiha rada tarik. Ayoh ekot baru pinang guys. Hehehe, kurakinya. Sumun kange aki sareng kanini. Alhamdulillah rabbil alamin. Nuhun guys, aki dikirim pinang. Mangkani geus lila tarang ngadahar lauk. Rajun kamari ieu ku sinini dipangmaiskeun impun jeung arelot ukur diuyahan. Atuh di daharna boro-boro kami rasa dea. Hehe, da ukur diuyahan dea. Atuh teu dituang impunannya aki. Kumaha kuja? Sumun impuna panginten teu dituang sur aki teh. Da teu mirasa cenah. Teu didang sotena dauna dari impuna mah beak. Cek aki tawi ti ditu nama humor bari ti hanap disadap perut cenah. Atuh Badri meuni babara katakan. Lah si Ujang mah dihaminan teuing barina oge geus pugu aki-aki teu eujeun. Sok karot heula kadinya Ujang geus. Ayeuna Nini boga siupan huwi yeuh. Huwi kamayung meunang pamere ti urang Lebak. Nini da teu ngabantu naon-naon abdi teh ka dieu teh imah hatur lumayan we oncom sareng pinang. Da pugu abdi teh nuju meunang kareurewas nu mawi abdi ka dieu teh muntang tulung ka aki. Meunang kareuwas tina urusan naon geus? Anak kukut abdi teh teu aya Nini muhun nuju dengan mayang sari teh nuju alit masuk disebut putri. Innalillahi. Be, eta budak sakitu geulisna nyeri naon cenah euis? Cek Nini Upi nyangka mayang sari maot dumeh Julaiha nyebut teu aya. Padahal padahal ngejat. Sanes teu aya ngantunkeun atanapi maot nanging ngejat Nini. Julaiha ngajelaskeun. Ari aki tawi majongjon we ngalepus udu dumeh ku Badri dibere rokok. Masya Allah teuing duh paralun teuing euis. Panjana Nini mah geus nyebutkeun putri teh eueuh teh maot. Horeng teh ngejatnya. Geus lila ngejatna geus. Nini Upi kakara ngarti tur make nyebutkeun paralun sagala. Tos tilu dinten sareng ayeuna Nini nu mawi abdi ka dieu teh bade naroskeun ka aki manawi aya wewengan ti aki muhun. Dimaksud teh sina dipatangankeun ku aki. Ya aki si geus kadina aya perlu ka anjeun cenah deuleu. Manehna teh meunang kareurewas. Cek Nini Upi bari nepakan atuh urang aki tawi nu keur jongjon ngobrol jeung Badri bari ngalepus udut. Ye kunaon ngado nepakan atuh urang nya teh si Nini? Aya reungit dina atuh kami? Ieu si geus aya perlu ka anjeun. Kumaha nya we Nini lah. Rek digoreng heug aya minyak mah. Lamun eueuh minyaknya anda naon atuh diweulem oge da ngeunah pinang di bulem ge atuh. Cik aki tawi geus mimiti saliwang dedengean. Anu pangalusna mah dibeulem eta teh euy. Eta teh oncom dibeulem oncom aduh sugan mah seungit euy. Naon sia dibubuhi dibeulem teh aki? Pinang atawa oncom lamun teu boga minyak bubuy atawa eta beulem. Gusti nu Maha Agung geus datang deui we saliwangna teh. Lain pinang lain oncom sia lain. Nini Upi nyaritana tarik bari siga nu keuheul. Ye, lain pinang lain oncom. Kaban tadi si geus nyebutna pinang ngirim pinang. Kana ceuk maneh lain pinang. Ari kitu ngirim naon atuh? Ulah sok korupsi bari ge sia. Ayo ngirim pinang sang ngirim menyebut ngirim pinang majarkeun lain. Ngabobodo pawali sia korupsi ngaran teh. Marukan teh bisa dihukum sia nu kitu teh. Borosa tadi nama kita ditanggal liwat we ka sini ni. Dumeh ku si geus ngirim pinang jeung oncom. Nyaan boga aki teh euy maneh mah geus matak pidorakaeun. Ye dengekeun sia dengekeun sakali deui dengekeun. Ye si geus rek aya tanyakeun ka anjeun lain urusan barang hakane barina oge. Nah, baru si geus aya tanyakeun urusan naon cenah ditanyaan. Si geus teh meunang kareurewas sia deuleu. Magi kareuwas. Manggi kareurewas. Manggi kareurewas di mana? Lain manggi anu hartina nimu, tapi meunang kareurewas. Meunang kareurewas. Ngadu bieu nyebutkeun manggi. Ari manggi mah sarua jeung nimu sia nya Ujang. Ari kitu meunang kareurewas naon geus? Neng Puteh anak kukutan si geus nu baheula dikawinkeun teh ngejat geus 3 poe teu balik-balik. Nya Neng Puteh
Akitawi nanyakeun ka Julaiha nu keur tungkul. Julaiha atuh nyarita bari manggut. Laras Aki putri teh ngejat. Geus sabaraha poe eueuna teh geus? Tos 3 dinten sareng ayeuna Aki bari ngangkat leungeun para mitra jari 3. Tema Julaiha ku ayeuna nyarita rada tarik bari pepeta, bari ngadeuketan Akitawi da ngarah kadengeun. Je, geus 3 poe cenah nya. Eta pangna ngejat teh kumaha mimitina geus? Da siapa mohalan atuh make ngejat teh bupugu. Ayo, nah pacogregan jeung salakina. Nah salakina kapincut deui ku awewe sejen atawa dipangnyanokeun. Cek Akitawi rada talete. Henteu teu aya pasal naon-naon Aki tumali kitu cobi atuh panguningakeun. Kalayan pangnarekahankeun supados anjeunna tiasa mulai deui atanapi menak raratan di mana ayana. Cek Julaiha teu diterangkeun, alatan mayang sari menta diserahkeun mah teu diterangkeun. Cing nini pangyokotkeun kitab euy jeung cai harang. Tadi dinya tah euy tah. Oh, tadi na batok kan nu kana batok teh euy caina euy. Jeung naon deui? Naonana? Heuh, jeung naon deui? Naonana teh? Heuh, Bu, ya kumpulnya sia nini teh. Lain di wadahan kana keni sia di kana batok. Cek aing batok-batok. Nya beda keni jeung batok mah tuh. Para mitra sadaya atuh. Akitawi para mitra bisa kabatur nyebutkeun bonge. Tuh nya keis. Kabatur menyebutkeun bonge sidik manehna nu torwu sia. Torwu alias torek deuleu. Dasar aki-aki teu eujeun. Cek Nini Upi kukulutus bari ngaleos ka dapur nyiuk cai tina gentong di wadahan kana batok. Teu lila ka jero deui song batok dieusi ku cai herang teh dituna di hareupeun Akitawi. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Nini Upi kukulutus bari ngaleos ka dapur nyiuk cai tina gentong di wadahan kana batok. Teu lila ka jero deui cag batok anu dieusi ku cai herang teh dituna hareupeun Akitawi. Namanya ari kitabna sia nini? Kapan ditita jokot kitab lain? Arek ya oge. Ku cerewet aki-aki pika sabaleun teh. Cek Nini Upi saruana bari ka kamar nyokot buku. Cag dituna tuluy diuk ngareneng jeung Julaiha. Lalaki awewe budak nu leungit teh geus. Istri. Saha ngaranna? Mayang Sari. Monya awewe ngaran Nurhadi. Aya awewe ngaran Nurhadi kumaha? Ngaran Nurhadi mah tu lalaki lain. Cek Akitawi sajauh-jauh ti Mayang Sari los-los kana Nurhadi. Tu Badri teu kuat ku seuring ngahehe. Coba eta dasar boga ceuli cungkrung sia. Batur nyebutkeun Mayang Sari dar atuh Nurhadi. Meni geus hayang murilitkeun we gegebirna tah. Nini Upi bangun gergeteun kalawan pokna rada tari. Lain Nurhadi sia tapi Mayang Sari. Saha ini? Mayang Sari. Nini Upi nyarita rada tari. Nah tuh bieu. Cuk nyane nyebutkeun Nurhadi. Ceuk Akitawi. Matak pika seurieun aya, matak pika keheuleun aya. Jadi ngaran budak teh Mayang Sari nya geus. Sumuhun wastana Mayang Sari. Poe naon eueuna? Dinten Salasa mangkukna tema Julaiha geus kitu mah Akitawi muka buku. Di barung gegereyeman maca ke manjatkeun heula doa. Bari curug diantelkeun kana bibir batok nu dieusi cai herang. Reup Akitawi peureum aya kana 3 menitna nyah beunta deui. Masyaallah. Geuning kitu budak teh geus. Paingan ngejat atuh. Cek Akitawi kakara nyarita deui bari siga nu kaget. Kitu kumaha Aki? Julaiha nanya tari. Paingan ngejat aya pamenta ka salakina ngan teu digugu. Ting menta naon atuh? Cek Akitawi hampir tepat nyebutkeun pasalna aya pamenta ka salakina. Ngan teu nyahoeun menta itu ieu nama nu sabenerna alatan Mayang Sari ngejat teh menta diserah. Laras ai kawit nama pun anak teh keukeuh munut dipirak nanging ku carogena teu digugu. Hai. Nya kunaon cenah sakitu rumah tangga geus geunah make menta pipisahan. Asa teu kaharti Aki mah. Lamun kitu salakina nganyerikeun atawa tara dibayuan pantas. Jeung ngamuga-muga we aya nu mawa ku awewe kakidulkeun. Tapi ketang siga-sigana mah aya nu mawe ku awewe kakidulkeun.
tur di bawah nanti terjauh jeung ya terjauh guys cek Aki Tawi nyebutkeun Mayang Sari aya nu mawa ku saurang awewe. Memang tepat palintangan Aki Tawi yen Mayang Sari aya nu mawa ku awewe, tayalianna awewe siluman dea. Rupi dicanak teh kinten-kinten ka wewengkon mana cenah Aki? Julaiha talete bari neuteu. Ka hiji pagunungan guys. Temal Aki Tawi Julaiha ngaranyug. Disebutkeun Mayang Sari dibawa ka hiji pagunungan. Cobi atuh Aki nyuhunkeun ditarekahan we ku Aki supados pun anak tiasa mulih deui atanapi dijajabkeun deui kanu kudu nyanak jalaran abdi hawatos ka carogena. Oh nya insyaallah ku Aki rek ditarekahan. Tapi ceuk pituduh tina buku pasti bakal tepung deui ngan lalakonna rada panjang kitu dah. Teuing sabulan, teuing sataun, sabab nu mawana teu sabombrong. Cek Aki Tawi atuh Badri milutumanya. Rupi aya di hiji pagunungan teh pagunungan mana ki? Oh, aya nu mawa ku awewe. Sanes tadi saur Aki aya di hiji pagunungan. Rupi pagunungan teh pagunungan mana aya di wewengkon ieu nah dina tebih. Ngomong naon si Ujang teh? Geus, gerieman kitu ngomongna. Cek Aki Tawi majarkeun Badri gegerieman. Naroskeun di gunung mana cenah Aki? Saha? Ieu Jang Badri naroskeun di gunung mana? Oh, jadi si Ujang teh manggi kabingung. Eta kabingung ku urusan naon make aya kabingung sagala. Bingung hayang boga jikan, hayang lancar usaha. Cek Aki Tawi geus ka mana mendi dewe pangreungeunna teh. Gusti nu Maha Agung nyaan matak piaraleun aki-aki teh. Ya si Aki si Ujang teh nanyakeun anakna si Kris teh di gunung mana cenah kitu. Teu puguh teuing barina oge. Mani kabina-bina teuing saliwang teh nya beakeun ku batur. Ieu mah nanyakeun urusan kitu dijawabna lain. Ya di gunung mana cenah di bawana teh si Kris teh. Ni kabina-bina teuing saliwang teh. Saha di gunung? Anakna si Kris aya di gunung mana? Lain di gunung, saha di gunung? Oh, nanyakeun anak si Kris. Aya di gunung mana cenah? Oh, ai kapelengna ku Aki mah di tutugan Gunung Haruman sian ini. Temal Aki Tawi nyebutkeun para mitra sadaya atuh di tutugan Gunung Haruman cenah. Tuh geuning ceuk si Aki mah di tutugan Gunung Haruman cenah geus. Kumaha pami dipilari ka Gunung Haruman tiasa Aki? Julaiha kakara nanyakeun deui. Rek diteangan ku saha geus? Bade miwarang we manawi aya nu kersaeun sawios ku abdi bade dipasihan kangge tuang sareng ngaleutna mah. Yo geus. Teu naon rek pada neangan ge ngan ulah jalma nu bolos dong. Saeutik kedena kudu boga pangarti jeung bener-bener luhur ludeungan. Sabab di Gunung Haruman sok aya keneh satu galak samodel maung congkok jeung orai garalak. Tepunggu ka pasirna teh kasebut leuweung geledagan arang langka ka sabab ku jalma. Baheula ge baraya Aki kungsi boro ka Gunung Haruman. Kapan teu balik teuing nepi ka kiwari? Ting didoga halak ku satu galak ting ku rampok. Da baheula mah sok loba keneh rampok atau begal. Cek Aki Tawi nerangkeun kaayaan di Gunung Haruman. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita para mitra sadaya Aki Tawi nerangkeun kaayaan di Gunung Haruman. Geus kitu Aki Tawi pokna deui bari ngareret ka Nini Upi. Nini geura suguh hadaang si Geus jeung si Ujang teh atuh. Lain malah ngukwe kawas kunyu kabulusan. Sawios Nini ulah ngarepotkeun sareng Deda Mualami hariwang di rorompok teh sasaha. Sareng deui bilih aya minantu. Panjana Nini mah rek ngarenong di dieu, yeuh. Ih, kumaha tuh monok di dieu mah Nini hariwang di rorompok. Hapunten ku abdi di rorompok da repot. Iraha tuh Nini bade ka abdi. Cek Julaiha bari ngeupelan duit. Pager lain teu hayangan kumaha tuh si Aki. Ari dibawa sok sieun teu kuateun leumpang. Keun didoakeun we ku Nini sing cager bager saterusna atuh nu jadi anak sing buru-buru balik. Aki puntennya abdi bade wangsul ieu lumayan kae ngagalih bako sanes teu hoyong masihan ageng. Julaiha sasalaman ka Aki Tawi bari ngeupelan duit. Ameng-ameng make jeung mere duit sagala keuih. Kawas nu geus boga salaki we ngariweuhkeun pisan. Ari ayeuna ka mana? Bade wangsul Aki jalaran di rorompok teu aya sasaha.
Lupi aki iraha tu badai ka abdi sareng nini. Atuh bunggu we ditarimakeun mah muga-muga we singka gantian deui. Leuwih ti kieu. Tah dulu nini kami diberi duit ku si Keis. Nya mah tong menta sia sababu kami rek dibelikeun kana lawon. Lawon boe bising kami dikeresakeun pondok umur. Teu nyusahkeun ka nyane. Cek aki tawi bari nemongkeun duit ka nini Upi majah teh keur meuli pi boeheun. Imang atuh permios Ki, Badri pamitan bari sasalaman. Jang heula tuh kujang bising lapar di jalan. Cek aki tawi nitah dahar ka Badri. Parantos Ki, temal Badri bari mesem turun nyarita tari. Oh syukur we geus dahar mah. Tung atuh kuagi didoakeun nya. Cing saralamet di jalanna. Cek aki tawi curut Julaiha jeung Badri tarurun tuluy balik make motor ngan teu bisa tarik da puguh jalan satapak tur gurawe. Kacaturkeun Cepirman menang 3 poe neneangan Mayang Sari pamajikanana kaunggal kawawuhanana. Atuh ditatanyakeun ngan manggihat sugan manggihan Mayang Sari. Tapi weleh jol ieu pada nyebutkeun teu manggihan. Akhirna mah berek we atuh Cepirman gering da eta. Kahiji pipikir mikiran sahanteuna kalengitan nu jadi pamajikan. Kaduana capek jeung asup angin. Ku dasar kitu Cepirman ngadon titirah dinu jadi indung bapa. Sabab di imah eueuh nu ngurus samalah mah. Mangkan tage jeung pamajikanna dijerungkeun balik ka lemburna tur dibere duit. Puguh we lamun ngingetkeun kana teu tegana mah. Cepirman teu tega ngajurungkeun balik ngan saha nu rek ngajamin daharna. Atuh mangkan jeung diijot ge ngarasa nalangsa. Ningalkeun Cepirman sabab geus lila ulun kumawula. Lamun ka anak teh meniasa ka anak samalah diijot waktu rek balik teh. Make ceurik sagala kitu deui Cepirman cuma 5. Dina hiji poe Julaiha indit anu maksudna rek nepungan Cepirman. Sabab disantasa atuh ka aki tawi teh acan di tepungan ongkohan. Cepirman tara datang-datang. Sajabana ti kitu rek mere laporan tas ti aki tawi. Harita Julaiha satepina ka imah Cepirman palahak polohok. Sabab meni asa jempling sajabati kitu ningali hordeng nutu gerendeng Julaiha ngagerendeng jeroeun dadana. Nah meni asa jempling kieu cenanya jeung ngegordeng ge nutu. Nah Cepirman digawe kitu nya sugan digawe atawa keur maluruh Mayang Sari. Cing hayang nyaho rek ka tukang bisi mangkanta jeung pamajikanana keur ditarukan. Kitu gerendengna Julaiha harita teh parawargi. Turut turun deui tina teras tuluy ngoreleng ka pongpok imah nu maksudna mah rek nepungan mangkanta samarukna araya di tukang. Datang ka tukang teh kitu keneh meni jempling jeung ngepanto tukang dikunci. Koreleng Julaiha kahareup deui lar aya saurang awewe tatanggana Cepirman ngaliwat tuluy digeroan bari disampeurkeun. Nyai ke antosan sakedap. Reg eta awewe nu digegero ku Julaiha teh. Ngaren ngatuh ngaparamita ngarandeg kalawananya bari neuteup kana beungeut Julaiha. Aya pikir saya naon cece? Manawi cece teh bade ka Cepirman nyai, nanging meuli jempling. Ditinggal ka pengker panto pengker dikunci, cek Julaiha kalawan eta awewe pokna teh. Oh bade ka Den Pirman manawi anjeunna teh nuju titira di Ibu Ramana, wire teu damang perantos 4 dinten. Malih dijajabkeun ku pun lanceuk. Teu damang. Lupi rencangna ka mana? Julaiha siga nu ngajenghok ka bejaan Cepirman titirah teh sabab eueuh bejana. Rencangna mah mulih ka lemburna cece. Pilih palai tepang mah saya tepangan ka bumi sepuhna. Temal eta awewe. Hatur nuhun atuh nyai nya. Hatur nuhun nyai cece naon teh ku cece diganggu. Teu sawias-wias cece mangga tuh dikantun. Mangga nyai mangga. Tema Julaiha. Leos eta awewe nu ditanya teh ngaleos ari Julaiha teu buru-buru ini kala ngahuleng bari ngagerendeng. Paingan eueuh datang-datang ari Cepirman gering mangan eta we meuni eueuh beja-bejana acan. Padahal samemeh rek titirah di kolotna teh matak naon ngajurungan mangkanta atawa tatanggana nu nyahoeun ka imah aing meureun aing teh buru-buru ngalongo. Tapi keun rek dilongok ka imah kolotna bari sakalian rek ngabejaan pas tatanya tinu jadi aki ceuk Julaiha. Dina gerentesna tuluy atuh para mitra. Geus kitu mah ngaleos rek ngalongok Cepirman. Dikacaturkeun di jalana Julaiha geus tepi kanu dituju. Pareng diburuan imah paanggana aya saurang awewe tengah tubuh keur sasapu. Si horeng lanjangna ka karadua. 2 poe para mitra sadaya katelahna masuji.
Selenteng harita teh Julaiha disamperkeun bari uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade kasaha Nyi Mas? Tanya Mas Suji bari neuteu. Dupi Cepirman aya bi? Julaiha langsung nanyakeun Cepirman. Aya Nyi Mas, nami nuju teh damang parantos 4 dinten. Temal Mas Suji bari teu leupas tina paneuteupna. Dupi Ibu Ramana araya bi? Aya ke urang martosan heula Nyi Mas. Mangga antosan heula sakedapnya. Leos Mas Suji ngaleos jalan ka tukang rek ngabejaan dununganana. Kalacat Julaiha unggah ka teras gek diuk dina kursi. Ari Mas Suji asup torojol Ibu Nengsih atuh Mas Suji pokna. Nyi Mas, itu aya tamu naroskeun Aden. Awewe lalaki bi? Tanya bi Ibu Nengsih neuteu. Istri Nyi Mas anu keneh nanging duka saha jenenganna mah wireh ku bibi ge henteu ditaroskeun saha-sahana. Sareng panglinggihanna teh teu ditaroskeun. Mali asana me tepang bibi oge. Cek Mas Suji da memang can apaleun ka Julaiha. Ieu bi, engke deui lamun aya semah nu teu kenal boh awewe boh lalaki tanya heula saha ngaranna jeung nu ti mana. Da teu aya salahna nanyakeun mah sabab can kenal. Di mana ayeuna semahna? Itu Nyi Mas nuju ngantosan di payun. Temal Mas Suji kaluar deui sabab keur sasapu diburuan. Koloyong Ibu Nengsih ka jero. Ari paanggana keur maca koran make kaca panon. Kaletrek Ibu Nengsih muka kunci ana berai teh panto dibuka. Si horeng Julaiha besana. Geuning Nyi Mas, si Mas Juju. Sareng saha Nyi Mas? Ibu Nengsih nanya. Abdi we Ibu kumaha damang? Tema Julaiha tuluy sasalaman. Pangesto lahir mah Nyi Mas, mangga linggih Nyi Mas. Temal Ibu Nengsih bari mundur. Bus Julaiha ka jero kalawananya ka paanggana. Bari nyolongkrong sasalaman. Bapak damang? Geuning Nyai pangesto Nyai sareng saha ka dieu teh? Temal paanggana bari patarema dampaleungeun jeung Julaiha. Abdi we Bapak dupi Cepirman kasawat naon Ibu? Biasa we paranas tiris Nyai, kamari tos dicana ka dokter geuning. Nyi Mas uning ati saha pun anak udur. Manawi na teh ti bumina nanging saruwung kaleresan tepang sareng saurang istri tatanggina Cepirman. Lajeng abdi naroskeun saur eta istri teh Cepirman manuju titira di sepuhna tos 4 dinten. Atuh engal we abdi teh ka dieu. Teu terang Cepirman teu damang disangki mangga damel we. Wireh teu aya ka ditu-ditu, da upami aya wartosna marupina di kamari ieu ge abdi teh ngalayad mungku teu terang teh we wireh teu aya wartosna. Sanes teu maksad ngawartosan Nyi Mas mung ngaku teu aya jurungkeuneun. Kaleresan rencangna pun anak marulih kasarakanana. Atuh tatangin nu di dieu teu aya nu aruningaeun ka Nyi Mas. Upami aya jurungkeuneun mah bari aya nu uningaeun ka bumina, ka bumi Nyi Mas piraku. Ibu teu ngajurungkeun ngawartosan Nyi Mas. Temal Ibu Nengsih. Dupi ayeuna kumaha Ibu Cepirman teh? Nya ayeuna mah rada sakinten Nyi Mas. Malih na ge tos nada bubur teras we monok. Mung teu acan tiasa kaluar wireh eta saurna teh rada puyeng keneh. Cek Ibu Nengsih. Atuh Julaiha can wani nepungan sabab cek Ibu Nengsih keur sare. Punten Ibu Bapak ka dieu ge ulu gaglegog we jalaran ku teu terang teh ya atuh. Tuang putra teu damang. Cek Julaiha. Sanuk-sanuk jeung ngarasa era punu jadi ebesan dumeh teu jingjing teu bawa. Estu ngalegog teh lain bobohongan. Sawios Nyi Mas kusumping nage parantos ngaraos bingah kalayan ngahaturkeun nuhun. Temal Ibu Nengsih atuh paanggana salakina mairan carita. Ya kitu ti Bapa ge ngahaturkeun nuhun. Waena Nyai tiasa sumping ka dieu malih teu kinten bingahna. Ari nu diange bingahna teh ku Bapa teh teu aya sanes tiasa tumaros perkawis mayang sari. Kumaha parantos mulih deui ka bumi? Nu pamitos mulih deui kalayan aya dina kasalametan eta nu disuhunkeun. Nu tangtos pun anak bingaheunana. Jalaran ku ayana pun anak udur teh teu aya sanes utamina mah ku emutan. Sajabi ti kitu lebet angin balas udar ider maluruh istrina. Kitu caritaan paanggana nanyakeun perkara mayang sari. Anu mawi Bapak oge Ibu abdi teh mios ti rorompok teh ngabujengan ka bumi Cepirman teh. Dugi katras ka dieu teh teu aya sanes bade ngawartoskeun pun anak mayang sari. Mung awon nu kapi unyu perkawis pun anak dugi ka dinten ieu teh teu aya laratanana pisan. Ditataroskeun ge ka sakur nu kenaleun ka pun anak jol ieu pada ngawaler teu terang
kemenakan mayang sari atukan tenan we abdi teh tambih tagibur emutan cek Julaiha nyarita bari tungkul bangun era ku besan yanten draya wae mayang sari teh nyai leres bapak eta kunaon atuh amargina mayang sari tiasa ngejate nah pacogregan sareng pun anak atanapi pun anak gaduh kalakuan teh leres paanggana talete bari teu leupas tina paneutupna ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa atuh harita teh paanggana tumanya talete kalawan memang atuh manehna ge nyarita bari teu leupas tina paneutupna terus atuh Julaiha harita ge ngajawab henteu bapak henteu nguping pacogregan naon-naon malih ku abdi ge tos ditaroskeun ka pun anak naon margina monut dipirak saur pun anak teh teu kunaon tetep we hoyong dipirak dupi sanggem pun anak kumaha paanggana kapapanjangan tumanya sedang ibu Nengsih ukur ngabandungan kana caritaan Julaiha jeung paanggana salakina bari sakapeung neuteup ka Julaiha saur Cepirman teh tetep we moal mirak tah kieu akibatna tuang putra ngejat teh nyai nu janten pokona malepat pun anak terus terang istrina keukeuh wae mulut dipirakna teu dilaksanakeun ku pun anak malih ti kamari ge bapa teh parantos nyangem ka pun anak sanggem bapa teh kieu Asep lamun nu jadi pamajikan keukeuh peuteukeuh menta diserahkeun gugu pamentana sanajan dipuntangan ge da moal bener geus ayeuna mah anteur ka hayangna nu jadi pamajikan teh kapan akhirna janten kieu istrina ngejat pun anak janten udur da upami pun anak ngagugu makana cariosan bapa moal kieu balukarna nu mawi sanggem bapa ge kalepatan teh aya di pun anak tukuh teuing ieu teh cek paanggana nyaritana rada daria kalayan pokna bari ngareret ka ibu Nengsih pamajikanana eta manawi tuang putra kagungan kekenalan pameget henteu kekenalan pameget oh leres mohon aya kekenalan tilas rerencangan nalika di sakola di SMP malih ti payun kantos amengan karo rompok waktos abdi ngabujengan Cepirman saha jenenganana pami telepat mah jenenganna teh Budiman kitu teh mah Julaiha inget kangaran Budiman urut babaturan sakola mayang sari waktu keur di SMP tah upami leres mayang sari kagungan kekenalan hujanengan saha cenah nu teh Budiman tah sumuhun Budiman cobi ku Nyai Paluru ka bumina bilih mayang sari ngadonyi ruruk di bumina Budiman komo kitu saur Nyai jenengan Budiman kantos amengan ka bumi cek paanggana siga nu boga sakwa sangka atawa timburu yen mayang sari kagoda ku ngaran Budiman ari pangimut abdi mah moal aya di bumina den Budiman bapa jalan mangkukna abdi tos dipun aki malih dijajabkeun tata ku tatangi ngangge motor nu maksudna mah pun aki teh teu aya sanes naroskeun pun anak ka pun aki teh nya upami nyuhunkeun dipatangankeun mah dipatangankeun ku pun aki numutkeun patangan pun aki teh perkawis pun anak aya nu nyana ku hiji istri tina margana pun anak aya pamunut kanu janten carogena teu ditumutkeun mun ku pun aki teu dijelaskeun naonna pamunutna pun anak sumuhun mayang sari sanaos ku pun aki henteu dijelaskeun oge pamunutna pun aki ku abdi parantos ka hartos sareng percanten oge nyaeta munut dipirak saparantosna kitu abdi naroskeun deui ka pun aki ka mana dicanakna saur pun aki teh dicanakna teh katutugan Gunung Haruman nanging saur pun aki engke ge moal burung tepung deui mung ngelalakonna teh lami duka sasasih duka dua sasih atanepi sataun 2 tahun sanggem abdi kumaha upami dipaluruh ku tuanga ieu katutugan Gunung Haruman saur pun aki teh teu naon-naon nanging kedah kuno teu sabongbrong nu hartosna kedah ku jalmi nu sakedik ageungna kagungan pangartos jalaran di Gunung Haruman teh sok aya sato berhala sapertos meong congkok sareng orai garala
jalaran ka pasir nate kaing disangemkeun leuweung jaya jarang kasabaku jalmi tah kitu numutkeun risalah atanapi patangan tipun aki mah atukan tenan abdi teh beuki reuwas we ku ngupingna keterangan kitu tipun aki teh cek Julaiha rada panjang lebar nerangkeun sakumaha patangan ti akina nu katelah aki tawi. Yeuh nyai numutkeun emutan bapa perkawis kitu teh nu disaurkeun ku Nyai Tangtos atanapi nyuhunkeun dipatangankeun teh teu acan kantenan tepat teu acan kantenan yakin margi sami sareng babaledogan. Hari nu disebat babaledogan eta teh aya nu meneran aya nu henteu malih kaseseueurna mah tara meneran sapertos urang kaicalan artos atanapi barang heung tataros saurna teh kanu tiasa saur panasorosan teh ieu mah cenah aya keneh barangna di wawangunan urang teu acan kaluar padahal eta barang tos sidik teu aya kadangkala sok aya anu tadah tuduh kanu sanes anu nyanakna pameget atanapi istri bumina wetaneun urang mayun ka kidul anaheug kadangun teh kuno di bumi mayun ngidul bari anjeunna teu rumasa nyanak barang apaan akhirna matak atuh teu raoseun ka anjeunna abotna janten riributan anu mawi upami kitu katingal ku soca nyalira neme ku urang diuruskeun ku jalan musyawarah ulah ku jalan midamal hakim sosoranganan bilih nimbulkeun picilakaeun ka salah saurangna ieu ge perkawis Mayang Sari acan kantenan leres henteu aya di tutugan Gunung Haruman bari aya nu nyanak ku saurang istri nya kajabi pomitos aya anu menakan kuno tiasa dipercanten ku urang neme yakin kalayan tiasa dibujengan cek paanggana rada panjang lebar kalawan atuh para mitra nada-nadana siga nu teu percaya kana urusan pananyaan eta da umum nama nu disebut dukun atuh Julaiha meunang sawatara menit mah teu wani nembal deui tuluy melengu duka ngarasa kapepet omongan ku paanggana duka ngarasa teu ngeunah geus kitu mah atuh Julaiha pamitan balik deui bari teu kungsi ngalongok heula Cepirman harita teh da eta ceuk Ibu Nengsih keur sare jadi sok sieun ngaganggu ngaso heula para mitra anu mulya ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa heuleut 5 menit sanggeus Julaiha eueuh paanggana pokna nyarita kanu jadi pamajikan cing apa rek nanya ka ibuna ieu nya naha ibuna percaya ieu mah kana katerangan ti indungna Mayang Sari yen manehna tas tatanya ti akina majarkeun Mayang Sari aya di tutugan Gunung Haruman tur dibawa ku saurang awewe da apa masa kali teu percaya sabab eta masa ukur babaledogan atawa ngan saukur disawang nya henteuna wallahu alam lamun geus yakin mah tur akina nyaho Mayang Sari aya di tutugan Gunung Haruman matak naon bang nyusulkeun bari dibarengan ku tatanggana apaan ieu mah kitu dina nyana ge atuh tah sarua jeung bohong kitu mah santang tu yakin geus bisa nyebutkeun aya di tutugan Gunung Haruman dina nyana ge Mayang Sari dibawa ku saurang awewe ka Gunung Haruman kuateun ge moal leumpangna nah samaruka tutugan Gunung Haruman teh deukeut kitu bari mapae jalan gede apaan kasebutna ge lalaki ieu apa kasebutna lagi bieung kuat bieung teu mana sina tumpak mobil ka ditu teh apaan kudu leumpang cacakan sakalian ulin ka alun-alun ge atawa ka pasar geus ngesang komo ka pagunungan geus ayeuna mah anak urang ge omongan ku ibuna ulah sina mikiran bae urusan pamajikanana mangsa bodoh masih ngrek kitu rek ieu ge gabunganna sorangan ngejat sorangan ngan salahna teh keur si Asep sakitu we teu buru-buru nyerahkeun da lamun gancang diserahkeun mah moal kieu jadina habeun we di pikiran ge eueuh hartina awewe kitu mah da puguh matak ngarudatkeun paanggana si Janu Cua kanu jadi minantu dumeh ngejat ongkohan paanggana boga sifat egois
eta gesok dicariosan ku abdi kumaha jeung si Asepna tengah waler naon-naon malah ngukwe temal ibu Nengsi keur kitu torojol Cepirman keluar ti kamar make baju piyama jeung di kaos kaki atuh ibu Nengsi ngareret kalawananya rek mana Asep moal ka mana-mana bu kesel ngagoler wae tah dupi neme apa ka kuping nyaurkeun perkawis Mayang Sari nah Mayang Sari aya mulih ka ibuna cek Cepirman bari ngareret ka bapana tuluy dieu lain Mayang Sari aya bali ka indungna ngan bieu kadatangan ku indungna Mayang Sari nyaritakeun tas di imah Asep tuluy ka dieu lumeh di ditu suwung nya maksud ka hijina mah hayang panggih we jeung Asep lumeh geus aya kana 4 poena Asep teu datang-datang teu nyahoeun Asep gering sabab eueuh bejana ongkohan teu dibejaan da pugu eueuh jurungkeunana nyahoeun so teh Asep gering bieu we dibejakeun ku apa jeung ku si ibu eta maksudna kadita ya naon saurna nyarita nama kahiji hayang panggih kaduana ngabejakeun perkara Mayang Sari eueuh bae diteteangan kaditu ka dieu oge teu manggih raratanana nya indung Mayang Sari ka akina menta dipatangankeun nganya kitu dina katerangan akina mah teu mata kaharti ku apa sabab ukur babaledogan atawa beunang disebutkeun sakadar di papara ari babaledogan teh aya meneran aya henteu da ngaranna ge babaledogan samodel maledog jambu atawa buah nu ngagantung dina dahan keun wae kana sasaran pasti murag teu keuna mah tetep we ngagantung dina dahana tah ku dasar kitu ceuk apa ge geus tong mikiran bae nu jadi pamajikan dabongan manehna ngejat sanajan ku Asep hantem di pikiran beurang peuting oge da geus kitu buktina atuh nu akhirna mah berak we gering da eta balas mikiran wae pamajikan ari katamah-tamah asup angin kapan geus berak gering wa Asep keneh nu ngarasakeunana atuh nu jadi kolot ka bawah susah apa jeung ibu nyaritaan teh ulah dianggap awel atawa cerewet kudu dianggap kolotnya ka anak lamun teu nyaah mah ku apa dimangsa bodohkeun we rek kitu rek ieu ge di mana isuk apa geto Mayang Sari aya bejana balik geus serahkeun we ceuk apa oge lain apa megatkeun rahmat atawa megatkeun kasuka Asep ngan karunya bisi nambah-nambah karudet hate yeuh Asep lain apa sasangkaan atawa suudon ka Mayang Sari sahanunya ho manehna keukeuh menta diserahkeun teh boga deui ka bogo ayeuna manehna ngejat geus aya kana 4 poena sanunya ho dibawa ku lalaki sejen bari dibibita ku duit atawa ku perhiasan talamun teu boga rencana kitu mah moal nya manehna ngejat komo kitu manehna kasebut budak keneh umurna kakara 20 tahunan nya kitu we kasebut manuna ipis keneh imana babari ka pangaruhan babari ka goda tapi manusia ge kumaha manusana boh awewe boh lalaki teu sarua kabeh dina akhlak kalakuanana sarua sote kasebut manusana cing kaharti teu caritan apa ceuk paanggana keukeuh Mayang Sari kudu diserahkeun sajabati kitu make boga sangka anu lain-lain terhadap ka diri Mayang Sari ngaso heula para mitra anu mulia ngaso para mitra pamiarsa kitu caritaan paanggana anu keukeuh atuh paanggana mah keukeuh cai nyarita yen Mayang Sari cenah kudu diserahkeun sajabati kitu teh make boga sangka anu lain-lain terhadap kadiri Mayang Sari lumeh tadi ceuk Julaiha Mayang Sari kaanjangan ku urut babaturanana babaturan sakola waktu di SMP anu katelahna nyaeta Budiman kahartos Pak tema Cepirman Pondok bari tungkur sanggeus kaharti rek diturut atawa moal caritaan Bapak nya upami anjeunna mulih mah bade kumaha mun bade dipirak nanging kumaha upami Mayang Sari teu aya bae moal tiasa mirak upami anjeunna teu aya bae mah Cepirman malik nanya kanu jadi bapa memang bener ari eueuh awewe nama rek bisa nyerahkeun kumaha da kudu aya jenisna ya eueuh wae malapurkeun we atuh naha lain salah di urang manehna nu ngejat cenah eta hese payang deui boga pamajikan yang deui we nah ti pamajikaneun da awewe mah teu kurang barina oge asal kanu bener
bager akhlak kalakuan anak lamun lalaki mah gampang kawin deui sakitu sakali deui pepeujeuh ieu ti apa ulah mikiran we pamajikan pikiran mah diri sorangan urus awak sorangan rah kaburu-buru jag-jag buru-buru digawe deui cek paanggana mungkas caritaanana tuluy kacai bebersih atuh ibu Nengsih ka tukang nitah ngahaneutkeun sangu kabisupi lajangna ari Cepirman kaluar ngadon ngadaweung di teras ku ayana caritaan tinu jadi bapak kitu nyebutkeun saha nu nyaho Mayang Sari menta diserahkeun teh boga deui kabogoh tur dibawa kabur akhirna Cepirman timburu kabudiman kalawan ngagerendeng jeroeun dadana pantes nate nyawe Mayang Sari boga deui kabogoh ka si Budiman homo kitu si Budiman pernah nganyang samalah ti heula basa aing disusulan ku indungna nyebutkeun kaanyangan ku si Budiman kalawan dibere duit ayeuna nu jadi bapa boga tinuru kitu lamun kitu masih jana indung jeung anak teh main sandiwara keun di mana aing geus jag-jag rek diintip-intip teh kitu aing rek nitahan babaturan sina pura-pura dititah nyusulan Mayang Sari ku indungna lamun bener si Mayang Sari aya digusur ta jeung wawalak lalakina kalawan sina terus dikawin hanya kalwe waktuna kaburu bea sep waktosna rupina dugi ka dieu heula carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari.